Buru tuh sakudu. Salah lah no eleh nyanyi. Teka cikitu. Ulah tuh ulah. Di sini tetiasa cuma mah tetiasa nyanyi suantana abon. Tadi yang Ya lewat. tetep layar guys, astagfirullahaladzim kan kita tetep layar kumaha. Tadi yang lewat kami. Sama. Ayam kayak gitu. Kasaha masih sampai mana ke asalnya. Sabi yang semua ayam tuh. Dalam rangka apa itu tuh masih sampai mana? Iya, iya hayam tapi ngaruh sih, hayam tuh. Tetiasa ngawalar cuma mah kumaha rezekina we upami atas jantan rezeki cemot mah insyaallah Allah oge ngalungsurkeun. Maksudnya apa? Ngalungsurkeun teh lewat saha we. Oh gitu. Nya hayam tapi ngaruh sih mah. Upami aya rezekina ti Allah mah hoyong atuh. Sidik-sidik. Jadi sidiknya. Disidik-sidik sabeungeut cenah. Sabeungeut sareng saha? Mungkin saha. Guys, step-step layar yuk. Cimot. Ah, Abi tanggal 5 puasa di Tasik. sareng saha? Ini sih black. Hah? Ini sih black. Oh, bade naon petasi? Ayo ulang lagi. Ulama naon? Ya ulang mana itu? Ulama naon maksudnya ulaman sarawatan, ulama naon gitu. Pogoan. Oh, oboan di mana? Pogoan di Tasik. Di mana di Tasik di mana? Mau ke di Medan Tasik mana? Kan kayak pada cuma nonton gitu, kayak cuma nonton. Kina. Mau dari isin ditonton ku Cimot. Nah, itu. Iya. Mirip cenah. Tuh miripnya. Tuh itu. Cimot. Iya, seueur BS ka dieu asanud cuma janten pelengak-pelengo bingung kedah ngawalar kumaha sieun lepat nyarios ieu teh. Cimot tinggi badan sabaraha? Oh, sabaraha tebak. Pagaruh. Nah, luhurnya. 185. Bener 2 meter. Mana sih tuh? Mau bener Cimot. 150 asanud. Cimot mah minimalis. Tapi ketinggalan dia masih agung. Ya, kaleresan ayeuna mah nuju rada ngeusi gitu ya. Papel gitu nya. Pepel teh naon? Ya, nya papel gitu. Jadi nanti Naon anu pepel teh naonna? nya ngesi gitu papel. Ngeusi alhamdulillah. Ini ada kudu kita mana ge jantan ai titik mah. Kalunya ningali cerita. Kayak bili disangkakeun ku batur teh ngabatin. Iya, ngabatin mana teh. Kapungkur menuju zaman kuliah Cimot cungkring pisan. Wah. Tapi itu mah ada papel gitu. Pepel ya mah. Wow. Naon maksudna? Itu apa? Naon maksudna?
Kurus. Iya dulu mah kurus cuman. Redap. Iya benernya pink nih. Hah? Pink. Pink teh naon? Pink naon pink? Nya resep pink itu semua resep warna pink deh. Resep warna pink. Nah, kita ketinggal tuh di nahor banget pink nih. Ungu ieu mah sanes pink. Nah, Ieu mah ungu ieu mah sanes pink. oh bener berarti Sinta itu emang buta. Nah semua. Eh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau cinta itu buta sudah. Udah tuh yang ngadang di nyanyi. Tetiasa yang orang naon tetiasa asli. Mas nama Dabi jeung teteh teh sepuhan teteh. Mohon ya. Teteh sabar sama. Sama Benten salah. benten sabaraha tahun. Benten 2 tahun. Coba tuh 2000. Bohong enggak ya dulu. 2005. Bohong. Kunaon teteh teh can hayang nikah kunaon. Kunaon teh acan hoyong nikah? Nya teteh teh sayang nikah teh. Taroskeunna eta mah kedah naroskeunana. Duka euy teh tiasa ngabaler eta. Udah enggak apa-apa. Aing nama asli Cimot saha? Nami asli. Nah, Nami aslina Rismayatul Faridah. Ismail. Oh, harusnya ngalanuannya. Oh ya, itu teh hartosna teh cenah mutiara intan berlian saur sepuh mah. Oh. Ismayatul, non? Rismayatul Faridah. Oh, Ismayatul Faridah. Nuhun. Oh. Aya Haji ka dieu. Oh ya? Aya, aduh isin ku Haji Teh. Ah, Teteh seberapa bersaudara? 3. Oh. Yang pertama? Yang pertama Cimot. Yang kedua? Cowok. Cowok. Ketiga? Cowok 4 tahun umurnya. Oh, berarti emang satu-satunya ya wanita. Nah, iya, satu-satunya anak perempuan. Oh, sama berarti satu-satunya wanita dan satu-satunya laki-laki. Emang asalnya sabaraha bersaudara gitu. Abi mah opat. Anak Opat? kecil. Asalnya putra nu kasabaraha? Bungsu, dia bungsu. Bungsu? Iya, bungsu. Yang bungsu apa? Iya, Abi mah. Pang bungsu nanya. Ya, bang bungsu. Emang kelahiran Asanun teh tahun sabaraha? Ada sih katinggal tina wajah mah di anu kene. Iya bener Abi mah. Abi macam 2000 teh ya berarti. Benten 5 tahun berarti sareng cuma. Cuma seberapa berarti 8 2007. Tuh. Aduh jadi. Tapi udah pernah hari tahu kayaknya. Naon? Tahu lah gitu. Pernah naon? Itu pernah naon. Nah, Tuh. Astagfirullahaladzim. Cuma suka naon hobi apa hobi? hobi Hobi cuma naon. tegaduh hobi ya abi mah Asanun. Hobina merawat insyaallah. Biasa tapi merawat. Biasa insyaallah. Dari ujung rambut sampai ujung kepala. Mohon. Dari ujung kuku. Dari ujung kepala. Dari ujung kuku nupang alit-alitna. Bisa itu tinggal rawat. Bisa insyaallah.
Oh, ini masak biasa masak. Ya, saya li mau masak naon sok. Oke, pami kata sih cuma timbang masakinnya. OTW. Itu maksudnya siap bisa Siap. bisa masak naon terus cuma Oh, ya udah dipang masak naon. semur jengkol bisa tuh. Biasa, empal jengkol diempalkeun gitu. Oh, empal. Ini jadi empalkeun maksudnya semur jengkol kan jengkol nanti anu ente ieu gini. Anu ditutukan heula diempal kan eta namanya. Oh, empal katanya seperti eumeur. Dia ya Naon umur teh naon? terus ya. Oh, biasanya nyemur jengkol biasa. Biasa, insya Allah. Pamit teh tutung nggak tahu kayaknya. Aku tuh waktu Ada ayah haji isi di dia ayah pasir. nah itu isi nanti nama bisa dia. Semur cen. Semur jengkol cen. Abi mah resep abi biasanya bisa masak.